Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Liwung Teh Yeni bagan ka 41 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu subscribe hatur nuhun sumangga nyanggakeun. Liwung Teh Yeni bagan ka 41. Ami Gusti nyaan ieu teh Ami. Sabar Kang, duh ece nabet kieu. Pawayu jeung Mang Danu rusuh turun tina mobil tuluy lumpat nguru ambulan nu geus dieusi layon garwana. Leres Pak, Kang, iya teh istri Bapak. Tadi subuh abdi ngalangkung wangsul ti Masjid Gitos di pegatan ku tuang rayi bari rawah riwih nyunkeun bantosan nampi ieu nu jajab layon. Duh, sami kaget abdi ge. Pak Wahyu nungku prarai. Ngaguguk hareupeun layon burina teu nyangka sacongo buuk kudu papisah teu puguh mangsa anak nu ngan hiji-hijina keur ngarandapan musibah. Batin jumerit pikir nogecang ngawang-ngawang kapahung dina sagara liwung. Rek nanya rek ngadakwanya kudu kasaha sabab teu apal kasang tukangna. Liwung Teh Yeni bagan ka 41. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun sumangga urang ajenkeun deui. Tarimakeun Kang, mana kieu ge geus takdirna. Mang Danu ngusapan, dumarudak ngalalemu lanceukna. Pami kawidian urang kurebkeun ayeuna Pak hawatos Danu mulasara ngaibakan mah parantos ku urang tadi mangga. Carita gencar di jurung nundung ungkara ninggalkeun katineng nu keur ririwit pikir galingging ngangkir rindat nu berat di karembung pilahir nyesek nyedek mangsa udar ranggeman rema. Duh Gusti bebene ati di alapati liang kubur nganti pasaran geus nembongan geusih nu ngajapang di bulan lawon bodas jadi ciri waruga nu geus teu ngabogaan esi umur geus teu jadi katangtuan iraha jeung di mana dipapag ajal. Saha anjeun? Nu saha anjeun? Boga naon jeung geus pisan naon? Hamo dianggap mulia lamun ati teu sampurna mangsa ditakon kudu ngatur lalakon. Umur paragap teu nganti waktu dek tobat layon ditampanan duk nyengigir ngaler pameungkeut di udaran mapai layu disangigirkeun. Liwung Teh Yeni bagan ka 41. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun sumangga urang lajenkeun deui.
Astagfirullah mang kunaon Pak Ustad cobi tinggal nu ngerebkeun ting garendeng ting kecawis sawareh luncat keluar ti kubur. Ya Allah ya Rob naudzubillah min dalik pagawean setan ieu mah Gusti nu ngababatang lain buka gebog ceuk ganti waruga nu indungna lela nu nyakseni Allah silih reret silih delep ting biri gidik masing pikir geus pada ngajudi. Kamana leokna jeung saha nu boga gawen pawahyu ngudupruk bedah sungkawa direrepeh ku nu araya nyata bebene geus jadi tumbal kasarakahan nu jadi besan beja pabeja nu antukna sumber ka sakuliah desa. Liwung teh yeni bagan ka-40. Baheula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe batur nuhun hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Tipu daya reka perdaya makhluk alam bumi niskala nu mindingan warji jeung keluargana geus kabuka kahirupan dunya taya nu langgeng najan nya nyanding jaya najan nya nibanan suka tapi tetep moal sabanding jeung siksana nikmat nu mana nu geus dilalaurakeun ku makhlukna. Angin ngeheor mangsa langit keur caang padang tatangkalan di pajaratan kaendakeun durup pasaran nu can ditilepan ngalebet mangsa kasarepet menguruk masih keneh anteng najan hate geus pada marhemir angin teu daek reureuh terus ngulinting ngulibak ngusapan jalma nu ngariung kuburan gebog indungna lela. Hayu angkatkeun buru geus beda rarasan ieu teh nya Pak RT siap talkin dindingkeun mawa leteuir kaayaan sabab hujan mimiti paparalakan jujumpukan yang buru balik bantuan soratan katingali ngaharewos nompo kana pangrung tanpa amitan manehna ngaleos ngebing briteun luak liuk ninggalkeun pajaratan mawa hate nu dawang. Kang, dibaturan ku abdi Kang. Danu meheulaan ngalacap kana mobil. Anjeun ceuleuh tukangan setir teu lila mobil ngagiur murup ka padepokan Karanganyar. Nu geus 2 jam asa teu nepi-nepi ieu teh geus lingsir ngulon. Nya Kang, da yakin abdi ge apal jalan ka padepokan mah, tapina beut ngaliwat deui ka dieu. Geus tilu balikan mah duh kumaha tuh nu jurig warji mal salah teu sangka nyolong bade tuh hampura apih lah. Geus Kang ulah ka papanjangan urang kudu kaluar ti jalan ieu yakin disasarkeun geup karasa aya dampal leungeun nu nyabak tak-tak Mang Danu hawanya cap tiis nembus tulang taraju ngahudangkeun bulu punduk ujug-ujug reuy muriding saawak mobil direm ngarandeng.
Liwung teh yani bagan ka-40 biji. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe atur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Akang balik sora berat kadenge ti tukangen red duaan bareng ngaliuk ke tukang breh katempo nu diuk dina jok tukangen awewe nu lila hirup kababarengan jeung pawahyu nyapak andegleng bari ngawaskeun panon manco kadirina bari taya bobodasan teu kiceuk urat bari jil ting garudat hejo ranteng dina beheungna dua sadulur ting koceak pada luncak kaluar ti jero mobil. Ami acek la ilaha illallah sarepet pus cahaya koneng samar nembus kaca mobil maraka eta makhluk nu nyarupaan purina geus cahaya samar semu koneng nembus makhluk lebah tarangna kocak makhluk ngocak tuluy ngaleungit. Sora katinggal kapireung deui umajak nuluykeun lampah. Bari nitah ulah leupas dawam sholawat satungtung can anjog kaburuan padepokan. Nu buru duanana usurkeun hate jeung pikir muntang kanu kawasa ngan ukur sapengkolan anjog ka padepokan. Mitineung kembang kasono sumeblak dicangkalak riwan suka ati ceurik batin nu dianti indit bing briti pakeliran tangkal karahayuan ngalumbruk nyuung sejasadra geuning mangandeuh ngalah ngarambat nyak serak nyalira. Duka geus nepi ka mana kepat marengan langkah sedang hujan mimiti praspris maseuhan laratan nu remen umajang dina cukang hujan ciremis salin jinis dina pilaris girimis katideresa. Hanca kopina pamirsa tur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng liwung teh yeuni bagan ka-40 antos liwung teh yeuni bagan ka-42 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nonton subscribe atur nuhun cag